Bidadari, kenapa kau tinggalkan aku? Lepaskan dengan orang nyari. Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga kalian baik-baik saja ya dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Tolong bantu kami ya dengan cara subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa tekan loncengnya agar kami tetap semangat membuat kontennya. Terima kasih. Bidadari, tunggu. Teganya kau bidadari. Udah hilang harapanku, telah sirna ditelan luka hati ini, terasa perih melihat kau membawa pergi. Sudah hilang harapanku, telah sirna ditelan luka hati ini, terasa perih melihat kau dibawa pergi. Bidadari, kenapa kau tinggalkan aku? Lepaskan dengan orang nyari. Maaf teka haja. Duh mana kuat perilangan orang. Coba ningali. Ulah. Karunya si Agus lagi samperkeun ah. Ulah dek ka mana? Bos, aduh nyari nih cek paku aduh bos. Kela ukang cabut. Gede ieu paku. Aduh bos. Aduh galumpang bos. Anjay bos. Aduh bos, orang ada kakoler bos kuat. Tuh, ieu di mana dengan pangais? Cicing heula tuh urang dengan pangais heula. Kemana ieu teh si Bulan teh kulila-lila teuing? Heueuh nya mani lila. Sugana keur bobogohana itu. Baran. Sono, Asep, dagoan. Kemana wae mana subur? Ya, mana rek bujung hul. Saya urusan orang-orang penting meureun. Itu sih gaya samping. Hah, itu ayam maling. Arek nyokot kokol arek di bejaan warga. Maling, maling, maling. 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 Duh, itu suling teh mending juga kena hati. Duh, itu meni bikin sedih wae. Geus aya awewe incereun.
terus cokot ku batur. Hirup teh ku kieu teuing, penyakeun geus diakeun ku bapa. Ganti ku inceran. Bidadari tega-tega teuing maneka urang teh. Malah milih mangkat jeung batur daripada jeung urang. Terus enggeus song dipikirkeun wae, awewe mah loba keneh. Kumaha turud aya urang juru suka ka manehna. Gus, itu aya tangka rambutan. Maneh naek sing luhur teh. Nek naon? Aya tampudu diri lain ka urang. Lain supaya maneh sadar. Alam dunia teh lega keneh. Tuh di luhur, awewe teh loba. Aduh naik. Mam. Duh, luhur ieu teh tetanggalan teh ampun. Alhamdulillah. Terasa itu. Tak sendiri ada kayak. Biasa hayang urang. Yes, saya lagi di tetanggalan guys. Giluan bro. Anak-anak. Tanes ya.